Kitu sihir. Kisah datang ke Sukabumi. Sukabumi ini di mana kara? Oh, parantinya nah berarti. Jampang Surade. Datang di Jampang mah tukang sihir teki haji imam masjid, masya Allah. Ulah kaget di itu mah imam masjid ngomong ramah, nikmat jasa ngomong. Kurang datang kadinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Abdi Zaid di mana? Di Tangerang. Masya Allah, cek jadat sarang saya nyalira baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya nah, ini sumping ka dieu. Pugu abdi gaduh masalah. Oh, beres masalah mah. Langsung dihantam. Sial jasa juga. Aya naon bahasa ayat aya naon. Saingan dagang di pabrik teu beres. Nu biasa diangkat ku kula ipra ku Ki Umar buang kawara teh. Ulah diantepkeun jelema kos kitu mah. Ngalangan ke manu kos kitu mah. Pokona mesrahkeun ka Pak Haji. Sial Sukabumi teh kos kitu. Rek dikumahakeun apa rek diedankeun, rek digeringkeun atau rek dilesukeun atau rek sekaligus bae diberesan. Rapat menang gerak Islam. Kamari ieu tinggal selangkah deui melalui Osama. Digoyang perekonomian dunia melalui Osama bin Laden jeung Saddam Hussein. Transaksi geus teu disahkeun make dolar, dinar, dirham di Irak. Iran dek nurutan deui. Wah, dua sosok manusia eta dikejar lu korban ka orok-orok. Yahudi tetekos kitu, masya Allah, lu henteu salah hangus tembak beakeun kabeh sabaraha manusia gadis perjaka nu ditembakan hanya untuk mendapatkan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein. Karena eta terus acak-acakan perekonomian dunia sampai per detik ieu perekonomian Amerika yakni Yahudi can stabil. Iyalah berkat perjuangan Osama bin Laden. Geus digogoreng ke berbagai negara. Ai positif jada teh atuh deuk ngagulingkeun Yahudi. Tinggal salangkah deui, salengkah deui. Geus dikibarkeun bendera Islam di luar negeri mah. Allah encan menghendaki tetap bae Saddam Hussein tumbang, kemudian Osama tumbang. Per detik ieu masih keneh can jelas. Terus ngadu nu batak negara anu bom, negara anu sigat, negara anu motifna kabar ka urang macem-macem, minyak lah, emas lah dan lain sebagainya. Tapi batur mah berjuang teh geus teu kaharti ku urang. Tinggal di Indonesia, orang cek Gus Dur teh udah nggak usah ngikutin perkembangan Irak, botak lu nggak, pokoknya mah nggak nyampe. Kita aja di Indonesia baik warima orang perjuangan orang anak orang nu main HP baik, nges bingung jasa orang warima lantaran nyana anak orang boga salaki-salakina diantepkeun lantaran nyana pisbukan jeung batu. Aduh ampun, salah kira ditinggalkan perjuangan kurang tak ada kurang. Masya Allah, cokot HP-na bantingkan HP-na kabur ti urang. Dia kumaha coba diantepkeun HP-na salakina jeung anak nu korbannya na happy jeung nu sejen. Eta keur carita boga salaki, teu boga salaki mah masya Allah. Walah berita anu dek 2 poe deui ditikakeun dibawa kabur ku cocodot. Akibat pisbukan jeung batur tinggal ieu bae salaki pisalakieun ieu 2 poe deui. Aduh tanu mentak cekolot baheula ulah sok cicing di lawang nongtot jodoh.
eta tah nongtot jodoh ngaranna teh nu kos itu tah 2 poe deui teh jadi geus nongtot ngelepot deui teh integrasi Ki Zaid. Setelah diintegrasi ngakunya cara membunuh Ki Umar adalah ditajui, diparak-parak deh. Sepoe, 2 poe, 3 poe, ayo coba datang ke pae. Masya Allah. Uqtus sobi. Walahu jeung umpamana tajui katagrikin model dikerem Zaid menganiaya Ki Umar teh dibebaskeun ka sumur. Asal kaluhur dikahandapkeun deui, asal kaluhur dikahandapkeun deui. Ki Umar engke kisos terhadap Ki Zaid seperti eta. Tarikin atawa dibeuleuh. Ki Umar dicekel ku Ki Zaid, tewa kalian asupan awi leungeuna ditalian, sukuna ditalian, disate, dipulem, dibulak-balik, ngerecek geus. Kebiadaban Ki Zaid. Ki Umar sanggeus sapae kayawan ku ahli warisna, integrasi ngakunyana membunuh Ki Umar. Pengakuan pembunuhan anak kumaha cara ngabunuhna ternyata seperti eta. Ki Zaid tak diawian deui. Lah sukuna talian, leungeuna talian, huluna talian, sate deui, bulak-balik cak mah bandeng serang. Bulak-balik. Beres. Ya Allah ya Rabbi masyaallah. Ilqain min syahikit atawa Ki Zaid ngabunuh Ki Umar teh ieu dia bawa ka luhur gunung, diajak ke Gunung Karang, di Gunung Karang di talian, kemudian diragakeun guluntung bus. Lakukanlah seperti eta deui. Ya Allah, adil Islam. Kos kitulah hukum Al-Qur'anul Karim mun dilaksanakeun walil qisasi hayatu ya ulil albab. Dilakukan hukum qisas bakal aya kahirupan anu istimewa, kahirupan loh jinawi, subur makmur, nikmat. Sebab jelema dek ngabunuh cilaka yang dibunuh deui moal terjaga ku hukum qisas teh. Mun aya jelema maling potong leungeunna kanyahoan ku batur pan burut motongna berarti pamalingan ieu. Engke aya nu maling deui, aya pelaku-pelaku nu lain teh sieun mung aing ayo urang maling sembong aing urang kanyahoanana aing dipotong minimal sieun heula. Ulah waka ka Allah, aturan-aturan Allah nabaikeun. Zina ternyata muhson ranjang, asal aya nu zina muhson diranjang, zina muhson diranjang engkena isieun sieun enggak belah ditun. Sanajan awewe geus tangkarak bae cepet ieu cepet cakeun bung aing masih gayawan ku batur dikisos aing. Wah bahaya. Pan kuari mah tuh berbagai kalangan geus mah anak muda geus terkendali. Nu baroga pamajikan, baroga salaki, zararina henteu kumaha meureun ieu nagara, moral jeung moral bangsa. Ieu ka ustad ngalakukeun zina, ustad. Sa ustad dan cenah kiai engke 4 mata. Geus saya di kantong kula kabeh. Pasar Kemis aya sabaraha ustad anu zina, Cikupa aya sabaraha ustad nu zina, Belaraja sabaraha ustad nu zina, naik ka Tangerang kota aya sababaraha ustad nu zina. Kan cenah kiai nyaho, apaan awewe lah bebeja ka aing. Minta pertanggungjawaban.
tadi nama kiai kumaha cenah kula minta pertanggungjawaban pan ka aing sial orenganan aya anu mawa fotona nyana make udeng-udeng make sorban sial jasa kula ditanya neng sebobogan sabaraha tahun 2 tahun cenah kiai malah mah ustad sok ngaji cenah ka dieu ka Cilong ulah mah ngaji sia singkeun aing aduh Gusti Allah ya wadak papanggih jeung beungeut oh iya ya awena bebeja tuh aya nu gadis awena aya nu rangda awena emang kumaha gitu bebeja panjana lantaran dipake bepan atuh dibayar henteu boro-boronya angkot ge marah atuh ya Allah ya ieu gede kumaha aduh eta carita dunia ustad atau komo di pemerintah wah carican puguh kiai di pemerintah dibawa ku aing jelema ka dia yo wah cenah ulah sok suudzon lain suudzon nyatanya kok di mana kiai ya pokoknya mah aing nyaho transaksina ge nyaho DPR loba jasa di DPR lah ulah sok sangka ke aing ge nyaho doraka nyawan aing jeung sia mah tapi aing nyaho deui sia adu teh nyaho aing nyaho jasa ih wong kumaha muringkak bulu lamun urang nyaho masyaallah tinggal urang ngadoa bae mudah-mudahan manusia dibalikeun hatena ku Gusti Allah tina bener supaya tambah bener nutup bener supaya bener sangkan nyaho kana jalan ridho Allah subhanahu wa ta'ala hawa nafsu katekos gitu ya insyaallah inggis kidulau bisihrin atau aku sihir lamun Ki Zaid ngabunuh Ki Umar melalui sihir emang ayah ki atuh aya boro-boro urangnya Kangjeng Nabi ge kena sihir Kangjeng Nabi kena sihir kok Kangjeng Nabi bisa kena sihir membuktikan bahwa sihir eta aya di zaman Kangjeng Nabi kena sihir Kangjeng Nabi panas awakna sanggesa panas rada mulutat melotot tepuguh rarasaan Kangjeng Nabi ngomong rada ngaco kaget Siti Aisyah kok Kangjeng jadi kieu akhirna malaikat Jibril turun gancang caritana bae ke dongeng dina Al-Qur'an bakal aya malaikat Jibril ngajelaskeun bahwa anjeun kena guna-guna Muhammad guna-guna sumuhun ngaju kudu kumaha tuh di sumur anu aya bungkusan didinya aya anu ditalian tah ku benang-benang ala eta tuh nu mantep Kangjeng Nabi naga teh kena sihir qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza syarri naffatsati fil 'uqad ayah atuh Masya Allah begitu benang diala dibukaan masukkan di aman gitu sihir Ki Zaid datang ke Sukabumi Sukabumi ini di mana kara? Oh parantinya nah berarti Jampang Surade datang di Jampang mah tukang sihir teh Ki Haji imam masjid Masya Allah
ulah kaget di ditu mah imam masjid ngomongna ramah, nikmat jasa ngomongna. Kurang datang ka dinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya abdi Zaid di mana? Di Tangerang. Masya Allah, cek jadat sarang saya nyalira baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya nah, ini sumping ka dieu. Gua abdi gaduh masalah. Oh, beres masalah mah. Langsung diantuk. Sial jasa juga. Aya naon bos aya naon. Saingan dagang di pabrik teu beres. Nu biasa diangkat ku kula ipra ku Ki Umar buang kawara teh ge. Ulah diantepkeun jelema kos kitu mah. Ngalangan teman nu kos kitu mah. Geus pokona mesrakeun ka Pak Haji. Sial suka bumi tak kos gitu rek dikumahakeun apa rek diedankeun rek digeringkeun atau rek dilesukeun atau rek sekaligus bae diberesan ayo wah pokokna mah eta hargana sabaraha tuh beda-beda harga tolol jasa cek Pak Haji mah nu kitu mah mending diberesan bae. Geus ulah dingkengkeun deui. Bahasana ge kos kitu baru masuk gua. Cek Pak Haji mah geus ulah dingkengkeun deui. Lah nu kos kitu mah jangan halangan, ribet depan urang ge ngahalangan mah ribet. Bahasa Sukabumi eta. Asup bola Pak Haji na ka jero, mawa anak-anakan keluar jeung jarum. Ayo dek dikumahakeun ye. Lah maning diberesan ai diberesna lah ulah tanggung maning dianggeuskeun nu kos kitu di mana ieu pasar kemisna terep aduh ampun masyaallah sabaraha duit teh teu Pak Haji lamun diberesan gitu. Alah, mawa sabaraha ayeuna mau sabaraha ayeuna. Ya mah 1 juta geus 1 juta heula, geus sesana mah ira bae geus pokona. Gampang bae jeung Pak Haji mah imah urang duduluran bae. Sial jasa. Tukang sihir di Sukabumi tolol jasa. Atau ikos gitu mah tuh tenang geus sok udah nyawa beres bae geus ya saha ngaranna tulis di dieu ku Pak Haji tah ngaranna cepot teh cepi oh ya cepot bin alamat teu beres ieu menjelma kos kieu ngahalangan dia ih lain ka ente bae mah kanu sajenki bakal ngahalangan ngan diberesan geus atuh lah bunuh bae bunuh ya saksian jaruman matana hiji deui terus irungna otakna di luhur embun-embunan terus ka dieu cat bieu kabeh tuh geus geura balik ka ditu balik geura ka ditu coba deuleu ka ditu deuleu deuleu tanggis ngagoleh balik ki Zaid naik ki jang nopang bener liwat kayak macam pikir digulung-gulung kunaon eta nanya deh tolong tak ki Zaid nyaho cenah ngadadak ieu datang kieu bae ji ngadadak satu turun biasanya anak kadinya biasa terus ka imah ngarokok hae ya pemajikan ada datang kata si mana Ulin Jakarta itu cepi di Gugulu ji kunaonnya ih jauh ngadadak ja ngadadak melotot bae ngadadak melotot oh geus beres ditungguan tuh can pae bae sapoe 2 poe tuh dibere norong nomor telepon Pak Haji kok can beres kita we saya sana gerak kirim
goreng pun sesa teh ampun aduh begitu dikirimkan mas sesa anu sabaraha anu gede oge sih teh mah kan DP mah teh majang DP mah ya dikirimkeun bener host kos gitu make sihir lantaran keluarga Cepi teh aya pengalaman asa teu sawajar bapak teh paeh kieu-kieu teuing disebut jantung ja jantungna sehat paru-paru ja paru-paruna sehat darah teu boga darah tinggi darah rendah teu aya kadaharan nu dipantangan bener aya nasib bati Gusti Allah ngendek neangan sababna bae ulah sambatkan yaya cek anak ki Cepi teh aduh mun kanyahoan can kanyahoan ulah waka dikubur aing teh hirup di dunia teh ngajawara lain bapak aing bae jawara kaceun teuing kena bau heula memeh kanyahoan pokona ulah waka dikubur ayeuna mah geus bae heula antepkeun aing berangkat heula deuk ka mana Kak cek pamajikanna cak mana deuk ka mana sia deuk ka Sukabumi aing aduh ka Sukabumi kene wae ya kari cepat berangkat ke Sukabumi ke Jampang Surade ternyata datang ke Pak Haji eta kene aduh Waalaikumsalam di mana Cep abdi di pasar Kemis ya lah ente abdi mah ka dieu teh ieu gadung masalah beresan masalah ulah dingkekeun ribet di dieu tiasa teu ngabunuh batu tuh parantina asal ujang daek tanggung jawab baik Pak Haji mah kan sakadar usaha anu tanggung jawab mah masing-masing Pak Haji kudu tanggung jawab di akhirat mah ya Pak Haji ge nyaongan ieu mah pausahaan Pak Haji wae mah kos kieu sia jasa aya usaha kos gitu tolol terus aya tamu-tamu orang pasar Kemis atuh aya neme keneh mah aya we ka dieu 5 dinten kopong kermat saya tah sah eta sah namina Zaid saha teh nu dibunuhna aya Pak Cepi teh dibunuh nya Pak Cepi teh sumur kumaha kitu eta ka dieu boga masalah cenah di pabrik ujang halangan bae sok diangkat kunyana diangkat ku Pak Cepi akhirnya diberes anta datana ge aya tah ujang boga masalah jeung sa teu abdi ge gaduh masalah gaduna mangan engke bae heula ieu mah kakarak oh sok pertimbangkeun bae ku Acep heula pertimbangkeun ge ka diri sabaraha ngaos Pak Haji gampil sareng Pak Haji mah aja duluran pun Pak Haji mah aduh masyaallah atuh ge abdi ka dieu nya sumohon sok we balik lapor ke Polsek ya ternyata bapak saya meninggal dari Allah hakikatnya tetapi sababnya ini adalah ada cucunguk apa itu cucunguk bapak nggak tahu cucunguk tuh jahit itu cucunguknya kamu kok bisa ngomong begitu gak boleh sembarangan awas ini kena sanksi tanggung jawab saya panggil Ki Zaid kamu punya data dari mana nanti dulu panggil dulu takut dia kabur nggak bisa begitu saja oh ya bisa tuh pakai gitu udah ditangkal Ambon tuh nyahun udah nih udah beres oh ya tenang ini nggak kebagian tambah lagi entar yang penting tangkap aja anggap bisa ada apa ini saya ditangkap pokoknya menghadap dulu kasusnya dulu dong kasus kematian masa orang mati saya yang ditangkap enggak ini mah supaya nggak bisa cek Zaid orang mati saya yang ditangkap nggak boleh begitu dong enggak ini mah supaya menghadap aja
Oh iya aman Ki Zaid. Polisi tolol ti dia nyokot ti ditu nyokot itu beres sama kos gewat. Cek keluarga Cepi kok bukan nggak ditangkap? Aduh nggak bisa, soalnya dia nggak ada itu apa namanya kesalahan yang jelas. Tangkap aja dulu ntar saya mata. So nggak bisa dong nih. Oh iya dah tangkap. Sial dah kesimpulan nama Ki Zaid ditangkap, sangkesa ditangkap, terus ditanya kematian Pak Cepi. Atau hubungan kula majaker acan sanggeusna menghelak kakenca kakatuh kakara diangsongkeun data Pak Haji Sufyan urang Sukabumi. Berikut dina buku daftaranana dipoto pakai HP. Inilah sosok yang menganiayanya menurut laporan Pak Sufyan di Sukabumi adalah Pak Zaid, tetangga daripada Pak Cepi. Inilah data otentiknya. Tedaya teupaya Ki Zaid. Berarti Ki Zaid selaku pembunuh terhadap Pak Cepi dengan sihir. Nah iya setelah jelas perlakuan Ki Zaid memakai sihir penganiayaan terhadap Ki Cepi, nah maka Ki Zaid gak sihir deh. Anak-anak ada jokot. Terus dibacaan lagu orang. Antawadat atas nama Cepi, matana colok. Aduh. Mata anak-anak kan udah dicolok nama Cepi nama di itu di polsek colok deh teu daya tuh Pak beresan kos gitulah sihir Masya Allah karimnya ya Allah ya Rabbi kos gitulah hukum nu berjalan di luhur bumi menurut aturan Al-Qur'anul Karim. Pabi sepin pedang deui. Wa kadza kitu kedeh model sihir khamrun ku arak. Lamun Ki Zaid ngaloloh Ki Umar make arak geus walah weuleuh tambah whisky geus jana walah tambah mensen geus mensen tambah deui coni tambah deui make pel nu leutik koneng pelna eta mata lamun diasupkeun ka dinya langsung diudak-udak paeh jelema mun diinum mun teu kuat mah naon ngaranna pelna paranti mabok teh kapan aya ekstasi nu kuari mah baheula mah ngaranna teh kitu aya BK baheula mah aya molib baheula mah aya yuriahib baheula mah aya ngaran-ngaran apa kok kieu nyaho atuh Pak asa cak polisi pengedar banteu lah ilah bangsa nu kos kadar itu dipaksakeun paeh nya ku sebab mabok Zaid perlakukeun deui supaya paeh melalui obat-obat terlarang. Ya Allah ya Rabbinya mahal nyawa teh nafsu bin nafsi wal ain bil ain. Ieu engke di akhirat bakal diselesaikan nu di dunia can selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikan. Wa nadha'ul mawazinal qist engke di akhirat Gusti Allah bakal ngendeun mawazin timbangan-timbangan al-qisto anu adil seadil-adil
anu di dunia can selesai peradilanana, anu di dunia can selesai persidanganana, anu di dunia can selesai engke bakal diselesaikan ku Gusti Allah. Wa nadha'ul mawazinal qist, nu di dieuna permasalahan can selesai engke dipanggil saurang-saurang ribuan tahun urang bakal nungguan hisaban. Ulah ngeunang-ngeunang nembantak urang lamun maot tah hayang ulah boga permasalahan sehingga di akhirat hampang aya bahasa hisabai yasir. Oh geus teh dihisab. Masyaallah karim. Si hade nu di dunia boga masalah leletikanana urang boga masalah jeung pamajikan nyandung nu kolot teu diropean kuari wae engke dipanggil pamajikan nu kolot marahnya ngadakwa ya Allah ya Rabbi mana peradilan Gusti nu dina Al-Qur'an dijelaskeun wa nadha'ul mawazinal qist abdi dicandung Gusti setelah salaki abdi nyanung dulu ora mem membes bae di nogora teu pernah nganapakaan lahir jeung batin anak abdi ngaberayak abdi datang ke maut. Nah ayeuna abdi dek minta peradilan ka Gusti panggil salaki abdi dek kumaha coba dek lompat ka mana salaki ngusap-ngusap ke di akhirat siapan pamajikan aing ulah kitu-kitu kumaha kituan teh baheula tilak nanya-nanya acak teu bisa geus tah geus teu bisa buat sayang-sayangan di akhirat iyalah eta. Kemudian urang jeung anak teu pernah ngadidik anak teu pernah kemudian anak tergelincir ke neraka cak anak ya Allah ya Rabbi abdi kudu ka neraka heula Gusti ai kudu ka neraka sosoranganan mah lantaran pan abdi ka neraka teh meureun teu ngarti kana agama nu matak abdi teu ngarti kana agama pan kolot abdi teu pernah masantrenkeun ka abdi sugan ngawuruhkan Al-Qur'an sugan masantrenkeun sehingga abdi toto dina agama teh nyaho wudu teh nyaho salat teh nyaho bener lantaran bapa abdi ngan nyakolakeun bae abdi kudu ka neraka sorangan teu bisa tatap kudu jeung bapa abdi rasakeun wa nadha'ul mawazinal qist. Bapak Zia saha? Haji Ahmad. Orang mana sih? Cikupa. Pasar. Panggil gaji. Dekuade eta dumadak untuk menggugurkan kewajiban anak didik. Teu bisa kurang bawa ke ustad. Lamun ke di akhirat nyanang ke ngadakwa keneh ka urang. Ini Pak Haji Ahmad, betul. Ini menurut pengakuan anak bahwa bapak tidak pernah mendidik, betul. Kalau saya langsung mendidik gak bisa sebab saya juga bodoh. Tetapi kan saya bawa ke ustad, dia di pesantrenin sama saya. Cobalah tuh dianya aja bolon. Atau bolonnya saya santrenin dia. Saya belum datang ke rumah, dia udah datang ke rumah. Duluan dia datangnya. Itu kakarak aman guys. Tapi bisa disangkut pautkeun malaikat. Nyana kula-kula. Terus geus dibawa ka Cilong ku kula. Geus dibawa di pasantren geus dipasrahkeun geus. Kula can balik nyana geus aya di imah. Mun mah terserah nyana. Kira-kira tuh budak cepet jasa dibawa ku setan meureun. Ya Allah wa kaza ghamrun waliwatun gitu genel liwat teh dumling bah bersenggama jeung jelema tapi lain make palawangan hareup make palawangan tukang. Iyalah model umat Kangjeng Nabi Lut alaihis geus teu hayangeun ka hareupnya na mah bosen cek umat Kangjeng Nabi Lut kami mah dibere awewe nu kukumaha ge teu hayang kami mah hayang ka lalaki
dibalikeun tah umat Kangjeng Nabi Lut ku Gusti Allah geus teu hayangan ka palawangan hareup datang kaca Kangjeng Nabi Lut tah anak kula bae nu awet teu hayang kami mah hayang ge tamu sakitu karasepna kamu pa malaikat Jibril jeung malaikat Mikail didumling nya teplon bae kira-kira teh yaun malaikat jadagan sosok malaikat teh kasep jasa umatna kebenaran resep kalalaki teh baheula di zaman Kangjeng Nabi Lut engke di akhir zaman umat Kangjeng Nabi Muhammad ge engke aya anu boga laku lampah kos umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam naudzubillah min dzalik. Nah lalaki paksa nonggeng sia teu nonggeng dibunuh sia ku aing nonggeng dipaksa didumling tukangna teh eta modar eta teh si Ki Zaid kudu ditonggengkeun deui tonggengkeun deui bae didumling deui bae terus kena pae Allah karim kumaha lamun jelema diparak teu dibere dahar teu dibere nginum baheula Zaid waktu maraki Umar 3 poe ka 4 pae kaibrak ieu mah Ki Zaid geus 3 poe ge tahan jasa tubuhna 4 poe can pae bae 5 poe can pae bae ka 6 poe ge can pae bae tak kudu kumaha geus melebihi batas ke minggu hareup wallahu a'lam.